Sepuh wargi sadayana hormatan simkuring aya sababaraha acara anu baris nganter kana acara pokok. Di antawisna aya acara anu disebat ngecagkeun aisan. Naon ngecagkeun aisan teh? Ngecagkeun aisan hartosna ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi ibu. Ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budak. Teteh tos saaging kieu geus jalujug jangkung, geus bisa mulangkeun cinyusu indung ku jalan kumaha, geus bisa mulangkeun ka anu jadi bapak ku jalan kumaha. Da geuning teteh rumaos dugikeun ka danget ayeuna, teteh ngan saukur bisa nyusahkeun ngalebetkeun anu jadi indung jeung nu jadi bapak. Kari-kari teteh ayeuna geus waktuna mulang tarima ka indung jeung ka bapak, teteh kalah bade nebihan aranjana. Teteh bade nyorang hirup alam rumah tangga sarang pican uring teteh. Anu kadua aya acara anu disebat ngaras. Ngaras teh asal kecap tina raas. Lamun seug diemut-emut deui ku urang sadaya, raas teh nyaeta cai dina walungan anu deetna mung dugikeun ka mumuncangan. Urang Sunda mah sok rajin ngalarapkeun teh kana kecap reueus, keuna ku paribasa burung palung bodo gelo, hade goreng oge anak sorangan. Anu cikalnya ku cikalna, anu bungsunya aku bungsuna, anu bageunya aku bageuna jeung sajabana. Engke di mana teteh tos ngarumaoskeun seueur keneh dorakana tibatan mulang karimana kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak. Teteh diranepungan aranjeunna. Diranyuhkeun dihapunten ti nu samudaya kalepatan, mudah-mudahan ngajadikeun hiji sababiah lumungsurna pangampura Gusti, ngalangkungan pangampura indung jeung pangampura bapak. Anu terakhirnya acara pokok, acara siraman. Syariat nama orang siram ku cai, hakikat nama orang siram ku pangdoa. Mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun dia ku keluarga calon panganten istri sing dikabul ku Maha Kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh wargi sadayana hormateun simkuring supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ieu acara siraman urang kawitan ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga teteh mayun ka mamah sareng ka bapak. Mangga gelis bapak lilina dicepengan kudu bapak payunan urang aya lilin teh palika anu sifatnya angan salami ieu anu nyaangan lengkah si teteh diawit dina jero kandungan dugikeun ka danget ayeuna kahayangna agamana dicaangan ku bapak dina danget ayeuna bapak bade nyaangan deui lengkah si teteh nanging panginten nyaangan anu ayeuna mah nyaangan anu panungtung. Margi manakala ijab kabul dilisankeun cacat tugas kewajiban bapak kaputra bapak. Mangga lilina dicepengan. Salajengna teteh mangga mayun ka mamah. Mangga salajengna teteh mamah dicepengan sinjangna. Teteh dicepengan kuduaan mamah ayeuna di urang aya sinjang nyamutkeun di sawangan urang mangsa katukang barang teteh diberat medal ka alam dunya. Teteh dibedong di ais ku mamah nganggo ieu sinjang. Ayeuna mamah bade ngais deui si teteh nanging panginten ayeuna mah ngais teh anu panuntung margi manakala ijab kabul dilisankeun cacat tugas kewajiban ibu kaputra bapak. Mangga sepuh wargi sadayana hormateun simkuring ibu bapak oge calon panganten istri dihaduranan ngadeg dina sinjang anu ngawitan kanggo ngalaksanakeun acara ngecagkeun aisan. Sumangga ecan aisan dikawitan bismillahirrahmanirrahim. Ilahis kulil firdaus syi'ahlak wa amwa alan naril jahim. Bagaimana kepala itu? Mangga bapak putri kakasih bapak anu salami ieu dina nanenne dina dinten enjing bade didahupkeun bapak parantos ridho. Alhamdulillah. Mangga ibu parantos ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis sepuh hidup parantos ridho, mudah-mudahan rumah tangga hidup sing mendak kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mangga salajengna tetehna dipeluk heula ku ibu kuduaan. Dipeluk heula kuduaan mangga karaoskeun heula teteh momen-momen terakhir saat acan hidup bade direnggalkeun akajeunna. Haraoskeun hatur nuhun mama. Hatur nuhun mama tos ngais ngajejakeun Neng dugikeun ka danget ayeuna. Hapunten bilih Neng salami ieu sakalpatan doakeun Neng. Mudah-mudahan rumah tangga Neng sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga cekap geulis salajengna mayun ka bapa. Dirangkul dipeluk bapana. Hapunten bapa, hapunten Neng. Rumaos Neng salami ieu sakalpatan. Doakeun Neng. Mudah-mudahan rumah tangga Neng sing nyanding jeung kabagjaan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geulis mangga Bapak dihaturkan amin ya di dina kursi kali itu. Geulis badir anaknya dina ieu hidup geus tutup jadi. Tapi aya ngandung hareup hidup geus nepi ka tujuan anu utama. Ti kawit dinten ayeuna, ti kawit detik ayeuna, hidup ulah rek ngadugu lepus para zisabi. Da geuning kabagjaan teh aya di paliman hidup nyaeta Ibu Rama hidup. Geulis ulah rek munjung ka gunung, ulah rek muja ka sagara. Gunung mah sok rajin bitu, sagara mah sok rajin bedah. Anggur mah munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapak. Sabab indung tunggul rahayu bapak tangkangan darajat lautan pangampura. Bagja geulis hidup mah aya kana ibu jeung bapak. Mangga mumpung aya keneh dikeuna hidup, geura mayun heula ka mama. Mangga geulis dicepengan panangan mama. Tegenging tungkul tetep sorot-sorot anu jadi mama. Mangga geulis tegenging tungkul tetep sorot-sorot anu jadi mama. Geulis ieu mama anu pang sering-sering aku hidup ka heseen, anu pang sering-sering aku hidup ka sentak. Ieu mama anu geus ikhlas dina nambahkeun nyawana manakala ngababarkeun hidup. Ieu mama anu geus ikhlas dina manakala hidup nuju teu damang. Anjeunna begadang ayeuna wangsulkeun hidup tos tiasa mulangkeun kanyaan, mulangkeun cinyusu indung ku jalan kumaha teu ajan yang semoga mungkin keneh aya di kieu hidup gara ngawasuh dan telah sampai ingkang ieu mangga sampai ada di pangeuheun. Diraraoskeun heula dipencetan heula diusapan heula bilih salami ieu teteh tara mencetan sampean mamah, bilih teteh tara usapan sampean mamah. Mangga diraraoskeun heula detik-detik momen-momen terakhir saat acan teteh bade ninggalkeun aranjeun. Mangga geulis geura diwaso. Duh anak ibu nu gelis pundeng hati sing caket gelis susutan eta cisoca. Ibu teh ikhlas hidup ka ibunya laras. Doa ti indung mugi panayung nu agung. Mangga rengse saparantos diwasu diulang heula. Sekap heula mengacal lajengan saat parantos nandila disengitan heula. Sanes hartosna hidup kedah unggal dinten nyeungitan dampal sampean sepuh tapi hidup saparantosna didahupkeun sing tiasa ngajaga nama baik keluarga, sing tiasa nyeungitan nama baik keluarga ku akhlak paripurna hidup. Sekap geulis mangga salajengna hidup geura nyaur, geura nyuhun teh dihapunten, suhun ka dibidina, suhun ka didauna ka janten ibu mama.
Maganing segi salajengna hidup geura nyium dapat sampean ka ibu. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Duh mama abdi hapunten, rumaos abdi tambela ka mama kirang sujud. Duh heman kadiri abdi diasuh pinuh kasih dijaga didama-dama. Magana gelis dirangkul mamahna, dipeluk mamahna, hapunten mamahna, doakeun neng mudah-mudahan rumah tangga neng sing nyading jeung kabagjaan. Hatur nuhun tos ngajajakeun neng dugikeun ka daerah ayeuna. Hatur nuhun mamah harewaskeun, hatur nuhun. Cekap pangsi. Salajengna baru sudah sampai ikan juga anak kabur, mangga sampai anak malah dikandiakeun. Alhamdulillah. Mangga gelis satu aja diwasi di usapan hana di pencegahan di salami ieu teteh pas lami atana pitara mencetak tarang usapan sampai ikan ibu. Cekap gelis mangga salajengna kita diwasi. Kahuripan canekan kegelapan godana bokor kancana prakidap geraniatan bersihkeun lahir jeung batin, bersihkeun lahir jeung batin. Bersih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Salajengna geura nyawa kamah yang geuning geuning pidana sangkan hidup yang izin kabagjaan. Teteh, kumaha insyaallah dimapunten gitu deh. Papunten masalah itu biasa. Cekapring saya gelis dengan bapak sampai ikan ibu. Rumaos abdi tambela ka mama kirang sumujud. Nu heman kadiri abdi diasuh pinuh kasih dijaga didama-dama. Maka cekap sejenis dirangkul mamahna, dipeluk mamahna haradooskeun hatur nuhun mamah. Hatur nuhun mamah tos ngadidik neng dugikeun ka dangan ayeuna, tos ngajajakeun neng dugikeun ka dangan ayeuna. Doakeun neng mudah-mudahan rumah tangga neng sing nyanding jeung kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin.
cekap gelis mangga salah jenang kali bukan tepangan bapak tekan yang tunggu tetap sorot saja dari bapak gelis tekan yang tunggu tetap sorot saja dari bapak teteh iya bapak anu paling sering-sering aku teteh dicarikan anu paling sering-sering aku teteh kahwakan iya bapak anu paling terido-ridona ningali budakna ngecelakeun cimata alatan kanyari iya bapak anu geus ridho indit isuk balik penting ngabelaan nu jadi budak iya bapak lamun seug ningali teteh nuju teu damai doa bapak ka Gusti sumusombong Gusti tepatkeun we panyawat pun anak kanggo abdi pun anak mah awewe bisi teu kuatin ayeuna urang wangsulkeun lamun seug bapak nuju teu damai teteh tos tiasa ngadoa sapertos kitu ka Gusti ka acan ya guys mangga mumpung aya keneh di kieuna hidup garang ngawasilakeun sabda ingkang bapak sampeana ditanggeukeun sate asana dibasuh teteh mangga diusapan heula dipencetan heula wilih salami ieu teteh tara mencetan tara usapan sampean ingkang bapak mangga diraraoskeun heula Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mengatakan tulisan jenazah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam sampai dengan gelis hidup geranya utama pada yang nantinya kita dulu semuanya Bapak di luar bisa nggak bisa jam sore dia sabar kita saroge yang dan rumah tangga sakinah mawaddah mudah-mudahan dia dapat jodoh terbaik kamunya namun dalam ini mudah-mudahan pernikahan dia anu pertama sama terakhir mudah-mudahan Allah selalu merestui dan memberkahi menjalani rumah tangga. Cekap mangga sampai yang bapak dikehendakkeun masalah jenazah gelis tidak ganggu bapak sampai di kamar bapak. Pranaking geratian payunan untuk kehidupan kamelang bapak ayeuna sanajan hidup sawah harita muda bapak mah diisi heramata mengenai sejenis dirangkul apa dipeluk apa hapunten abdi bapak hatur nuhun tos ngatingan didik neng dugikeun ka daerah ayeuna hatur nuhun bapak tos nyangan neng neng didoakeun pungkun neng mudah-mudahan bapak sing panjang yuswan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga karaina panganten istri diaturanan macet aplamina mangga salajengna teteh dicepengan pangannya ingkang raya mangga teteh kiranya rios kiranya pun tidak ada
Salajengna dedek tetehnya dipeluk dirangkul kuduan mangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma mangga. Rese kase mangga wargi sadayana rese acara ngecakin Aisan salah acara ngaras semoga salajengna majukan acara anu kami eta acara sirah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badu alaina, fahtaqat minhul budu, misla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu sunuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak cekap mangga salajengna salim ka bapak nih. Mara'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarak, wirduna yawman nusuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, fahtahat minhul budu, misla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
cen eureget atau micen gegele mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maka salah jangan bapak anu paling itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maka salajengna neng bade wudu, maka ayeuna ku bapak sareng ku ibu wuduna ditingali bilih aya anu lepat maka dilareskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi wudhu. Botol beli botol makan tak botol. Ya udahan sama makan kan. Masih tahan. Ibu mangga. Sekali deh. Sami sepengkasan. Alhamdulillah bisa. Mangga salajengna sepuh di sadayana hormateun syukuri di aya sinjang anu berada dihadiahkeun anu tadi kelasna. Mangga kawan di sadayana bilih aya anu bade ngiring mulu. Mangga salajengna di aya sinjang anu berada dihadiahkeun nanging satu acana urang doakeun mudah-mudahan ieu sinjang sing barokah ngadongkakeun rezeki anu langkung agung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga teteh tangan katilu dialunkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mangga salajengna ge aya aktos receh oge mangga teteh. Ieu mah etang-etang simbolis we. Anu langkung seunana PNG. Sepuwardi sadayana hormatun syukurin kang saruntuyan adab selamat. Masih. Dengan dia Pak. Dengan dia Pak. Dengan dia. Ya. 1, 2. Oke. Sering ditutup kami salon ada di hapunten bah bilih jeneng ada dari acara surat kalopatan. Wallahumma fi'ila wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.